ini parah nih. San, ini naon atuh? Ya bapak rek Mang Jack keladapan sakernya. Mang Jack. Heeh, atuh. Rek naon? Rek perlu we sakedeung lah ka Mang Jack. Tong lilanya. Heeh. Kamana rek? Sal, Naya naon burik? Sal, mana teu butuh manuk? Mun butuh urang boga manuk tuh, manuk ninin. Sabaraha hargana burik? Itu teh 3 pugu manukna teh. Geus bae lah 200 3. Wah, embung 200 mah. Mun 100 mah boga ya. 100 ah. Geus atuh lah keur bae bo degan 100 ge. Ari itu manukna jalu pikang burik nu tilu teh. Ih, nyaho pugu Sal aing mah can ditanyakeun. Tanya wae ge kumaha sorangan. Nah can ditanyakeun kumaha burik? Nari manukna nu saha? Sal, ya aing manukna mah kagungan Allah. Ngatari tadi geus bugu geus didempuk urang. Dong teh 3. Namanya aya nama ternak manuk, Rik. Ih, Sal pugu aing maling ternak manuk lain. Yeuh, manukna teh pan aya jalu jeung awewe nya. Tah, si manukna teh arungkat di penting teh arungkat. Aranakan weh. Nah di mana kehead manukna gitu? Ya, tempatna mah di situ, mari Gapalia. Di dekat Imah Mang Mo di dinya tah. Aya di kakak sampo dinya sok kurehan we aya da. Soalna aya jadi obat temponya urang iki di tela. Jih. Nah naon nu dirasa sia burik? Wani-wani ka aing ngajual manuk dina sayangna keneh. Di bandogna keneh. Lumayan di euy. Rik, siap pejat ku aing. Aduh, hujan tiris kieu mah aing mau ngerokok tuh. Mati geus burik kieu euy. Siap. Cager aing naon. Namanya kas di mana, Budak? Cager eta yeuna. Ah, sia aing geus moal nyambung jeung sia mah. Ya, urang atuh ulang ya. Hayam endogan kehead. Nah, cek bapak yang kali itu. Kaditu ek naon Mang Budak? Ya, cek bapak maneh kaditu menemal tikutik budak. Bah kaditu dia panggil orang. Naik naonnya Mang? Oh, gatu. Aing kipai kisah. Hidup jadi udah loh nih mata cinta ya Allah. Di atas lah. Nanya naon, Pak? Aya naon-naon maneh Sal? Ji, cenah cek Mang Budak kita ka dieu, Pak. Ji, sia mah kos teh nyaho we ada si budak atuh. Pan si budak mah torek musingkeun. Ah, si budak aing keur ngeunah-ngeunah ngopi heuh atuh, Pak. Sia mah tidak percaya ka si budak. Ya tuh lah. Kawadira pala yang ke. Si salah, woi. Aji, kopi aing. Sugan aing heuh bener nih teh. Ari jayangan ngopi. Coba udah disabet. Naon nu dirasa ari Mang Budak. Aduh, Pak. Itu Kang Bihun, Pak. Sia mah kos budak atuh meuli bihun. Ngeunah bihan di endogan teh nih. Mana minta duit, Pak? Maneh mah. Nah ngeunah, Nah. meuli atuh dua aya hayang. Op. Bihun, telur bihun. Baralian. Ang. Bihun, Mang. Ah, 5.000-an. mana? 5.000-an. Oh, siap. Nya, Dadaan tong. radaan. Buru atuh Mang, kang teuing geus adan ya. Iya, sakedap atuh. Rewelsan meuli teh. Ya, Sal. Langsung mana tuh? Langsung mana kumaha kan duit tadi eueuh mana? Apaan tadi geus dibikeun? Heuh nya, tadi geus kaurangkeun. Paling disimpen di mana? Ah, udah abah mah geus kolot. Pikunya. Kamanakeun tadi, Bah? Pan geus dibikeun. Kemana? Tajam sakieu. Bisa dina iya.
Kan tadi geus di bawah, Bah. Emang tadi teh geus kurang geus dicepeng tapi eueuh ka mana? Kemana? Selabur lah. Pulangan. Bagus dibikin ieu urang. Aing mah. Murid. Urang pulangan 45 batinya. Oh, 45. Yeh, 20. Yeh, 25 we atuh kan rugi urang. Jih. Nah, urang mah teh yang apa? Mikeun lagi 50. Matakna, Bah. Ari dagang teh ulah pohoan sing taliti. Mari geus kieu. Wah, rugi meureun unggal dagang teh kitu mah. Heeh, salah. Oh, nantinya. Ya, Pak. Mana? Itu tukang dagang pohon, gara duitna teh ka mana? Nah, pohon duitna kumaha? Teuing, Pak. Tak urang mah geus dibikeun duitna ge. Da kumaha tuh? Leungit duitna kumaha? Tuh kok ditetengan keneh. Duitna sabaraha? Pak 50 kuing tadi bikeun. Ada eueuh cenah. Karunya atuh sia mah lain bantuannya ya kan? Oh, da ongkoh geus aki-aki nu dagang ge pikeun. Ari ieu naon kan? Naon? Mane nu pohonya? Nah, ieu duit di dieu geuning. Mane nu pohoan lain nu dagang sia mah can dibayarnya? Kan tadi teh geus dibikeun aya dina ceuli. Ah, mane. Guat bikin karunya. Mang, Si kehead moyo ka tukang dagang pohoan-pohoan, puguh mah anu poho.